Ih, sasi. Kayak dia ngetrok pantok. Dre, Andre, Dre, hadir Dre. Woi, apa bos? Bukain pintu Dre. Oke. Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Ayo, rapat. Aya naon Mang Odi manggil urang? Iya Pak Ustaz. Aduh, teh ngerasa kaganggu. Dua puting ayeuna teh. Di gawe teh siga aya nu ngaganggu wae kitu. Kamari aya nu ngotok-ngotok panto dihirikan. Usah saha. Terus terakhir aya nu maledog make ieu tah, make baju ditinggalian teh saha. Tah. Coba pang ieukeun pang ninggalikeun secara batin gitu kos kumaha aya naon. Gampang eta mah, Mang Odi. Kan aya syaratna Mang Odi. Naon syaratna Pak Ustaz? Kadiakeun we Mang Odi kertas jeung pulpen we. Mangga. Yo, Pak Ustaz. Ayeuna urang tugaskeun komeng anu ngagambar nya. Acong jadi mediator. Yap. Ini. Sini. Oh, di dieu ya. Coba urang pindah ke hareup tuh. Nah, piring air jadi ya. Ieu saha? Ieu saha?
hayang naon gitu. Hayang naon? Hayang ngopi. Hayang udud. Hayang naon? Jadina hayang naon dia? Hayang kawin. Hayang kawin, win, win, win. Hayang kawin. Guys terkuat mon tahun-tahun norangan wae. Hayang kawin. Wah, mau di. Maha. Ieu mah jurig jomblo ieu mah. Terus Diusir we ku si mah. atuh sir. Hinglar sia. Kapangi mau di. Anu tadi mah jurig jomblo. Yang geus ayeuna mah urang digambar we di jero. Ayo atuh. Ayo. Ayo. Ya, mau di. Nu aya di imah ieu teh ieu gambarna. Astagfirullahaladzim. Aya 2 kunti. Sebenarnya mah mau di aya hiji kunti teh. Ngan beda ku rambutna doang. Pan ieu aya 2 gambar. Nu hiji panjang, nu hiji keriting. Tah mau di anu rambutna keriting ieu teh acan mangkat ka salon. Tah lamun anu panjang ieu enggeus diri bonding ka salon. Ke. Mane nyaho ieu naon? Waalaikumsalam. Goblok. Atipu aing.